Si wisit kalak dikeluarkan deui euy. Teu kasayangan abah ieu baheula mah. Duh, kuat bulu kalak ieu euy, kudu dioperasi heula ieu mah. Nah, biar kinclong. Nah, sekarang mulai perawatan. Pasti kabarita ieu batur nempo mesin ieu. Soalnya ieu mesin turun temurun. Mun nyaho sejarahna mesin ieu mah duh perih. Soalnya mesin ini mah pernah dipakai ngangkutan bom ke zaman perang. Pernah iya katinggang bom ke Belanda, tapi hadirnya tetep kena naon. Hai, eta naon dul? Emang ada nyaho ieu naon? Kanyaho orang eta rongsokan. Allah eta ngomong eueuh kapaur padu ngoboe. Itu mah dan ngob-ngoban. Ngaledek ngoyang di wobolan ieu meureun. Selalu ya tetep balik ngagas. Ayo ah, paedahna ngomong nyebudak ieu mah. Hayu telepol. Hit dah, sombong banget. Kela. Oh, eta naonan. Tunggu. Non ieu. Dia tuh dul. Lah udah ngasahan heula, udah kerhaus yeuh. Lah dul. Udah ngasahan heula. Pendul ulah diinum. Eta budak murugul. Enaknya dol. No. Ini gol atuh dul. Yang geus urang ah. Iyor we alergi. Yang geus saepkeun dulnya ah. Oke. Ini dul. Seger euy. Tah tangkangna. Jor. Ada. Nyeri atuh brengsek. Mana mesinna halus euy. Halusnya, mana mah hayang dak? Coba mesin kos gitu. Sok lah adukeun jeung si wisit. Nyala urang ku mesin butut mah. Ngomong itu wani. Ngomong-ngomong mana ieu menang meuli di mana? Kepo. Lain kepo lah rek meuli. Sombong amat sih. Lain sombong dul, teu nyaho harga nama. Tuh, maknya teh nyaho. Nyata nyaho ieu mah dari mesin batur. Mesin batur wae meuni balaga. Seul euy. Hahaha, puas. Oh, eta naon gitu? Da eta mah seseorang hamil. Da eta mah urut emak urang. But. Oh. Sai lu. Awas tunggu pembalasan si Piru. Udah kita si pendul. Mana geus aya di dieu? Mana ka mana wae sih ditungguan tadi? Biasa orang aya problem saeutik. Ayo tuh ada ka mana? Geus burit lah ieu mah. Batur lagi geus baralik. Emang mana tadi di dieu? Tadi lah ieu teh rong gebek satangkal. Dah mana rakus banget. Mana dilaporkan siapa si dia nak apa bobo. Lah, emang kunaon gitu? Ieu teh kebona si dia nyaho teu.
Alas ya, semua tuh. Hahaha, awas ya tunggu kedatangan si dia nak ka imah maneh. Hahaha, paling gimana cita ngangges kembaban. Lah, wane kene bapak orang ge di bangka Pak Bowo mah. Emang angger bapak mana jadi pejabat? Ya angger lah, emang mana taranem posok di nu hajat. Oh, si orang sok ningali Pak Hansip mah. Oh, segan teh geus pensiun. Oi. Uil maneh? Maneh ku urang pencet irungna. Emang irung batul tebel, main pencet-pencet we. Si pendul kos nu irung nama wae. Dah wancung urang ah. Ayo tigakeun we budak eta mah ah. Heeh, mesin lagi butut ih gila. Ayo tinggalkan. Wah, tunggu. Wah, tunggu. Rasain lu. Brengsek. Tuh. Awasnya. Kata Dila yuter. Hahaha, kena bang.